perkawis tantangan dina khususna kami pribadi Prabukian Santang kapungkur sauih nati Mekah pangintennya di tanah Arab ini ka Nusantara pangtosna aya. Di antawisna kan salah sawios contoh anjeunna panginten ku hidayahna Allah kedah aya bagian panginten nyebarkeun agama Islam tangtosna anjeunna kedah ngantunkeun sagala rupi tahtana gitu kan nya. Da di henteu-henteu ge anjeunna teh pewaris kerajaan Pajajaran. Tantanganna nama panginten anu paling inti anu paling utamina nyaeta naon? Seorang Pramukian Santang anu dikatakan awam dina agama Islam kedah gaduh tugas nyebarkeun Islam. Tangtos tong bujeng-bujeng ayeuna nyebarkeun agama Islam ka pelosok Nusantara khususnya Jawa Barat, bahkan mungkin ke keluarga besarna atau napi ka rakyatna gitu nya anu di lingkup ku Pajajaran oge kan tos tangtos abot. Nuhun eta. Terus kan seperti sejarah sapalih versi mah bahwa Prabu Siliwangi oge kan sanes Islam. Sapalih versi gitu walaupun salaresna mah Islam. Prabu Siliwangi oge panginten di antawisna mah tantanganna mah pasti aya wae kitu nya. Mung paling utamina mah eta isor abdi pribadi mah kitu mung panginten bilih dapat mah eta panginten hapunten da setiap jalmi oge anu uninga panginten kena perkawis sejarah ya pasti gaduh versi masing-masing. Mung aya didetilkeun secara terperinci mah panginten eta mah wallahu alamnya da ari tantangan mah dongkapna teh sanes anu katinggal ku umum tapi anu karos ku pribadi anjeunna kapungkur kumaha anu dijantenkeun eta tantangan teh panginten kitu di antawisna. Ari cara nama panginten seueur cuma di antawis nama ngalakukeun perjalanan. Nah eta berpindah-pindah teh hijrah teh naon anu di kapungkurna di lakonan ku Kangjeng Nabi. Janten pindah dari satu tempat ke tempat lain gitu. Dengan cara pamiku zaman ayeuna mah belusukan panginten gitu. Tah cara nyebarkeun Islam teh sanes ku cara paksaan, sanes ku cara dengan berperang atau kumaha sanes gitu. Tapi dengan entahlah misalnya kelembutan anak gitu nya karisma na gitu pamiku zaman ayeuna mah simakna panginten lah gitu. Janten si jalmi-jalmi anu ditepangan atau nu tepang sareng Pramukian Santang teh secara tidak langsung luluh hatina teh kaketuk hatina supaya lebet Islam. Perkawis respon aya respon masyarakat mah panginten kan waktu anjeunna kapungkur ka dieu teh calik di hiji ieu tempat teh kan teu aya masyarakat seueur. Mung itu kan gunung. Oh iya gunung nuhun. Da kan tujuanna lagi kangge nyepi lah pamilihna teh mah gitu. Menjauh di keramaiannya gitu. Da di dieu mah anjeunna teh sanes pas tos calik di dieu mah sanes kangge nyebarkeun Islam deui gitu. Depan panginten tos ka sapulau Jawa mah panginten tos ka alhamdulillah tos ka tarik gitunya tos lalebet Islam seseueurna tah puncakna mah anjeunna calik di dieu gitu. Mung responna mah kapungkur teh kieu panginten. Di dieu teh aya hiji sepuh anu panginten nami nama ayeuna teh eyang sembah dalam Pagerjaya anu makomna eta di jalan Paridinya. Eta teh eyang sembah dalam Pagerjaya teh nyaeta pribumi asli Godog. Di dieu gitu. Tah eyang sembah dalam Pagerjaya teh anu janten karuhun anu ayeuna lungsuranna teh para juru kunci. Jadinya sadayana juru kunci mah teh eyang sembah dalam Pagerjaya. Eyang sembah dalam Pagerjaya di antawisna jalmi anu sakti oge. Kagagahanana hampir sami sareng Pramukian Santang sataasana bet Islam. Di antaranya kirang langkung mah sami gitu. Tanpa aya pertarungan, tanpa aya naon gitulah singkat cerita nama kaketuk hatina lungsur hidayah ti Allah yang sembah dalam Pagerjaya teh karsa lebet Islam kapungkur teh mung panginten syarat kangge pameget anu tos dewasa pamihoyong lebet Islam kadah dikumaha kadah disunat atau dihitan dihitan teh ku eyang Pramukian Santang teh henteu nerak henteu mempan da gaduh gagahan teh gaduh kekebalan teh gitu nya
dicanak ibak kapolihana pada itu kasusukan hiji susukan anu disebut cikawedukan teh hiji cai hiji susukan anu fungsina panginten kangge micet segala rupi ilmu kadugalan ilmu hitam aya kapungkur makan sepuh kapungkur mah seserepna kan ngalap gitu garaduhannya gitu kan tah saatosna dibuang eta sadayana kadugalanana masih kena tetep teu tiasa dihitan secara tiba-tiba keluar hiji mata air anu disebut cikahuripan pamaeana tah diibakan ku cai eta alhamdulillah syariat sababiahna tiasa dihitan tah responna masyarakat di dieu ari masyarakat luas mah panginten wallahu alamnya da tapi ai pengikutna mah tangtu seueur kapungkur teh ai responna mah panginten pangna ayeuna contohna we Sagarut we nah Sagarut seseueurna Islam da kapungkur mah teh Cina panginten nah bet Islam Garut teh heula tangtu responna sae atak ditampi ku masyarakat Garut kapungkurna gitu apa mi respon mah yang pembuktian santan atau yang Sunan Rahmat Suci masih contoh kieu we urang malah na sami panginten sami keneh anom kitu nya ngobrol ku logika we kitu nya naon pangna ayeuna jalmi darongkap ka dieu ti mana darongkap ka dieu da ari perkawis ngadetilkeun karomah mah tadi disebut syafaat ari teh kan istilahna mah kan sesah dijelaskeun nya khususna kangge abdi nu awam kitu nya tapi naha gitu setiap jalmi anu uning ka yang pembuktian santang bade orang mana khususnya Jawa Barat bet darongkap ka dieu tah eta teh diantawisna teh ka nanti lah keistimewaan atau napi karomah di mantena anu dongkap ka orang masing-masing gitu ka orang mana ge bet aya kaketuk hatina supados dongkap ka dieu janten walaupun teu apal bahkan aya nu sering gitu nya eta mah terus biasa bahkan aya jalmi anu henteu apa sama sekali tentang pembuktian santang tentang godog tapi sok aya kadang asa hoyong ka Garut asa hoyong ka godog gitu aya naon di godog teh gitu makom saha tah eta di antawisna mah gitu seperti barat urang kieu we urang pernah teh tepang sareng Kangjeng Nabi apa teh sosokna kumaha bahkan misalkan pribadi na hungkul sagala rupina oge urang saukur uping dina hadis sareng dalil kan secara langsung kan orang teu apa tentang sosok Kangjeng Nabi tapi nah orang istilah nama misalkan sok aya anu merindukan Kangjeng Nabi sholawat ka Kangjeng Nabi sok bakal hayang tepang gitu kieu tadi antawisna mah sami kitu da sagala rupi hal anu aya di alam dunia ieu punten-punten sanes ayeuna zaman tos modern masih keneh percanten teh aya hal-hal gaib anu di luar logika di zaman ayeuna sanes aya seueur pastina seueur gitu sar abdi mah gitu we di antawisna panginten aing perkawis karomah mah hubungan nasab atau kekeluargaannya hubungan darah pangintennya pamiku sapalih sejarah mah panginten teh aya da aya beberapa versi perkawis keturunan pembuktian santang teh nyaeta aya nu nyebat pembuktian santang menikah terus gaduh putra aya nu nyebat pembuktian santang henteu nikah tapi pamikame keyakinan jero kuncinya lirama nyaeta teh tadi jero kunci mah lungsuran ti yang sembah dalam pagar jaya ti mohon dia anu pertama aya di godog dan ten pribumi asli godog teh nyaeta kapungkur teh yang sembah dalam pagar jaya tah jero kunci mah lungsuran tidinya sadaya termasuk abdi panginten lungsuranana pamiku keturunan mah pami menurut sepuh mah abdi teh kadalapan pamiti bapak pamiti ibu kadalapan pamiti bapak kasalapan pami secara garis keturunan mah tapi walau alamnya salah mah gitu da pami tarekat nama panginten ayanya tarekat mah da di kapungkur kana oge aya pami panginten ku secara umumna mah imam pangintennya pami Imam Syafi'i atau Imam Mahdi kan Imam Syafi'i terus nganak naon gitu hambali kan seueurnya kapungkur pami tarekat mah panginten perjalanannya
anu di Jepang mah gitu ajaran mana eta mah jujur abi walau alam da anjeunna mah sadaya lagi kacangkem tapi anu janten pamadegan anjeunna pasti aya cuman abi jujur we kirang uningan gitu tapi pami menurut sepuh mah anjeunna mah sadayana tarekat oge ka Jepang ku anjeunna mah gitu. Ti 4 imam anu agung teh Sanes aya tarekat mah sanes dinya eta mah naon disebut teh nya aya tarekat mah istilahna mana namanya prinsip lah lamun ku bahasa urang mah gitu prinsip contoh we kieu urang teh bade nyepeng ajaran kumaha ieu perjalananna naon gitu kan lamun tina universitas atau perkuliahan mah jurusan tarekat teh da sesalah pami dijabarkeun ku secara eta namanya da tarekat mah seueur jurusan lah pami ayeuna misalkan akan sareng teteh ieu di UIN nyenak jurusan naon gitu. Aya nu nyenak jurusan sanes aya barat kitu. Hiji tempat Islam. Tapi aya tarekatna gitu. Jalanna gitu. Baratna kitu pengimpan tarekatna. Oh, taksi online. Tah ari perjalanan eta mah kan kieu. Kapungkur mah panginten pamiku zaman anjeunna mah panginten kan kendaraan teh kuda. Di antawisna kudohir. Tapi punten percanten eta mah mangganya. Dai jalmi kapungkur mangicep ge dugi atuh. Percanten teh kapungkur ayeuna ku sakedar nyebatkeun bismillah tiasa ngapung. Bismillah tiasa lebat kana liang sagede kieu. Bismillah tiasa papah dina cai. Mustahil ku zaman ayeuna.